Hayang bunga tujuan bunga urang kudu duanana, bunga cangkang, bunga batin, bunga fisik, bunga pesak, bunga jasad, bunga hate, bunga jasad, bunga casing, bunga usina. Tuh, udah bisa jadi awak menggenut padahal teh merasa. Can buku itu nu ngaradiung di dia teh baru duit can buku. Asli gempo we kiceupna lamun babaritun. Berarti loba hutang teh. Tong dibenarkeun dia biungna jadi kapanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jilbab tadi calana ngajawab kudu sada sadayana ngajawab kudu sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh mantap. Selain daripada bajunya yang seragam, ternyata jawabannya juga seragam. Alhamdulillah. Kan gade, anu geus boga seragam lah pepeletetan dan lecak. Ngomongkeun dia diteun abdi aya nu teu daek ngaji deui. Nepi ka leweh salakina bebeja aa sama abdi mah kudu ngaji deui. Ai kitu kunaon? Cenah dibaeudan ku ibu ustadzah cenah. Terus mana di seragam dia acan atau lain dramali gitu. Kamana Deni atau imana diulak kali pae. Kapan di tembal nanti ku salakina teh naon lain kalah ka di pangmeulikeun mah seragam kalah ka ceuk aing ge ka ngaji deui. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Kita cenesi kalau kasih harewas we aset we. Balikan deui. Lamun aya sholawat, lamun aya jenengan kanjeng Nabi ka kuping, urang teh kudu hideng langsung ngucapkeun sallallahu alaihi wasallam. Jadi haremos kukurieun ngilu kudunan henteu. Da cenah pangobek-ngobekna jelema bila mana ka kuping jenengan kanjeng Nabi kari-kari lamun ngajempek wae teu nuturkeun ku sallallahu alaihi wasallam. Kabung teh dimusikan keur jarempek. Balikan deui. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan tuwasimu biha alainal arzaq. Amin. Jangan dikabul beghar di rumah ayeuna. Ayang beghar alim. Mana hayato balikan deui. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tuwasimu biha alainal arzaq. Wa tuhsinu biha lanal akhlaq. Wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kita bari ngalian dia anu bisa ada. Ada dina poster nama jam 8 ya. Karek apal urang si meren diracek mah jam 8 teh wayah kieu. Abdi geus dangdan di jam 6. Ieu murudul. Alhamdulillah tiasa silaturahmi sareng urang rancake. Yang urang radio kamari jeung urang TV ini jeung urang radio. Kan abi mah asli ditawaran sabeberapa kali ge kita asup TV mung pada beuteung gede yang TV leutik. Alhamdulillah. Tapi kapungkur kan tos abdi ngasih di naon teh ngaran teh sanes STV kantos
Jadi nanti Kompas TV Jabar. Sakali-kalina. Baru jeung baru nyarahna. Ayang lain yang separah itu memang adan subuh berarti masalah aja. Alhamdulillah dikerjakan ku Gusti abdi ditepangkeun deui jeung balat boger baheula bangsa Ustaz ajaib. Alhamdulillah. Tepang di jalan berjuang sombong. Teh kamari mulem enggak abdi tadi. Ieu silaturahmi we teh ngaji mah teu bisa, ngaji mah kada pamarsa tuh. Ieu mah bieu sopan imah nginjil mah. Urang teh sarerea didiungan di dieu teh daya sanes tujuan mah hayang bunga, hayang sukses di dunia, sukses di akhirat. Sukses teh dua-duana lain cangkangna wungkul da jeung jerona. Sukses cangkangna wungkul bisa wae, ari luar mah make wedak, make pelembab, make pemutih. Mana rek ka mana tuh Joni atuh? Cuma bisa iklan aing ngerti teh. Kok mana urang jadi kan dicarekan wae. Bisa wae luar mah ieu ditutup-tutup. Bisa wae da loba ieuna naon teh? Jang nutupan kasusah teh bisa. Sok ibu-ibu mah anu di dieu teh bareureum teh naon bolongonnya ngaranna teh. Kalau mau di dieu teh naon swallow bae. Ada teh nya mah di mata rameuli. Pelembab, tuluy teh pemutih, krim malam, krim siang, kade we salah make. Kuduna krim siang, dipake krim malam, atuh beki gono. Hayang bunga tujuan bunga urang kudu duanana, bunga cangkang, bunga batin, bunga fisik, bunga pesak, bunga jasad, bunga hate, bunga jasad, bunga casing, bunga eusina. Tuh, tak bisa jadi awak menggenut padahal hati merasa. Can buku itu nu ngaranium di dia teh baru ke duit can buku. Asli gempo we kiceupna lamun babaritur. Berarti loba hutang teh. Tong dibenarkeun dia biungna jadi kapangnya. Insyaallah nu maruli di dia sadayana hutangna sing lunas. Bayar lain amin. Oh amin nyaho lunas gitu. Ngari tadi bayar ngomong lunas. Kumaha carana hayang bunga, kumaha carana hayang bahagia, kumaha carana hayang sukses. Terus dijawab ku Gusti dina Al-Qur'an, man amila sholihan. Man utawi sing sapa wong amila kang migawaya man amalan sholihan kana amal anu saleh. Kana pagawean anu saleh min dakarin rek lalaki wa unsan jeung awewe. Tah lalaki jeung awewe berarti jelema kawe mah teu itu. Kapan jelema teh dua? Mun lalaki muslimun awewe, muslimah eta mun lalaki saleh mun awewe salehah. Lalaki almarhum mun awewe almarhumah. Lamun bencong jawab. Bapak senang karena bertamu ya. Alhamdulillah. Minta kari lahu unsa rek lalaki rek awewe. Falanu hiyannahu hayatan thayyibah. Lamun jalma betul migawe amal saleh falanu hiyannahu hayatan thayyibah. Ceuk Allah maka kami bakal ngahirupkeun kalawan hirup anu alus anu bunga. Itu jauh tina karudak, jauh tina karungsing. Jadi bibir teh waningsat. Lamun rajin amal soleh sok jeung lalaki mun awewe mah. Itu salawatan dulu itu syarat teh itu. Tahirul qalbi naqiyun dzakirun lillah al-mustafa safi sallallahu alaihi wasallam wa sifatun subhanahu wa ta'ala ya rasul da'watun najaya ya rasul ya habib Allah Maulaya salli wa sallim daima
sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi Allah Allah sidanan nabi Saya baru tahu ternyata seragam tidak membawa pengaruh. Dan kalau kau wedalahan kalau ini proreksional aja enak. Jadi lamun hayang sukses teh sing getol amal so, sing getol. Ya, ngawe HP. Wali gede-gede itu dia. Sing getol amal soleh. Naon amal soleh teh? Amal soleh teh syukur. Naon amal soleh Pak? Dapat, mending jujur kita. Amal soleh teh padamelan saya cek saha saya saur Gusti Allah. Oh ingat dia ngecap. Isbat urang suster ngesot tuh. Manggil kan diserian. Aduh ya ampun Pak. Kurang Sunda mana sebut ieu tuh. Jadi dia mau ulah dianggap. Kudu loba amal soleh teh pagawean anu dipingkaresep ku Gusti Allah. Terang-terang sadaya wal asri innal insana lafi khusrin illa jelema teh rugi kabeh illa kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihat kecuali jamaah-jamaah anu betul nyieun amal soleh. Lawan dina amal soleh berarti naon dosa. Amal soleh berupa bentuknya. Ya kan tadi teh amal soleh teh kudu alus luar dalam, tidak hanya luarnya doang. Ngaji di kaki bisa jadi amal soleh. Lamun ikhlas, Lamun ikhlas, gitu mah nomboan wae jam. Campur itu di jam 8, kalau balik na hidung gitu deh. Aing saya balik cenah minta tadi. Mata kemeja lamun ngaji mawa budak mawa orok ciwit lepat cangkeun punten nya tiba-tiba yeuh kira pengajian oke mah mawa budak insyaallah tegaduh karunya ciong tinggal bagus seribut gitu karunya teuing atuh serang-serang di dunia gitu buka pasangan rimu di akhirat can buka surga atau di dunia buka salaki nu kasih beungan nya amin kapangi balikan deui lamun hayang bunga sing ketol akal kan amal soleh teh kudu soleh dua-duanya kudu alus luar dalamna jasad mungkin wae ngaji hate mah aya di kebon hate mah aya di pasar hate mah di mana tatalu wae oh iya, mau dicarikan itu boleh
tukang diturun buka guru gitu mah. Kampurama. Aing mah diondang lagi ke mah. Bisa jadi biwir mah zikir, bisa jadi hati. Biwir mah Allahumma sholli. Bisa wae. Bibir mah bisa wae ya latif ya kafi bisa wae. Dah hati mana ingat wae itu salah inu ka bandang ku tetang asa. Tapi sebaliknya bisa jadi jasad mah pagawean dunya mana nyusul. Tuh. Tapi hati mah bari dikir terus ya Allah ya Allah ya Allah astagfirullah gitu. Yang mengenal Allah gitu. Betul mana biasakeun rek selawat mah gereja rek naon bari nyusuan ge kan hafidun inna gitu. Lain emoji geus mah balik ka dieu teh katakuk boga budak teh pergi TikTok ka dieu teh. Sok ayeuna juri TikTok sada ibu-ibu atuh minta. Begitu syuri lupakan rehan mari jeung muncrat teh ya kalau baheula mah bari di parancahan yang di tapian geus eta nanti si beasna teh geus di tapian teh geuningan tuluy diisikan ayeuna teh diisikan acan ngieureun teh paling terkene daungan ayeuna geus diisikan teh tuluy di naon teh ngaranna teh gigihan, kowe geus teu bari saeung ngagigihan. Bari sasote daun-daun we. Tuluy disopankeun, ditinyu kunci panas nepi ka timus, itu baheula mah parena ge ditunda heula dengan dina erang-erang teh. Murag heula pan si ieu teh si jak bulan teh matak sararehat kalau baheula mah. Kalau ayeuna karek umur 20 geus diaki-aki tuh. Da bikin 17 tahun atuh asli. Baheula mah ibadah hungkul ieu ge ditutup teu make mesin baheula bari jeung gigian teh salatullah bari kita salamullah ayeuna mah canggeuh tinggal gitu teh pret di jampean kita baheula mah nyusuan oge lillahi taala bari jeung di kieu-kieu teh disusuan ayeuna mah rarembug nyusuan budak sok make susu sapi we batak tinggalin ke budak ieu pemain hadroh mite lagi dan teu cicing atuh Allah teu beunang dicare ku jelema da baheula susuna lain susu jelema susu naon tapi anak naon anak jelema bener sing ketol amal soleh naon amal soleh teh seueur di antarana macakur naon dikir teh wirid tuluy mana deui naon deui ngaos teh nu alus nama mawa kitab deui ngadengekeun hungkul kan nu ibadah nanti ceuli hungkul da panon mehes kudu getol ngan ceuk imam kudu getol ngan ngaji ngaos sing balik getol kudu getol ngaji kudu getol ngaos oleh eta sorban mani saya sabaraha pangaosna eta pameah mani saya sabaraha pangajina jadi pangaji jeung pangaos teh sami kene abdi mah tadi ka pangaosan abdi mah bade ka pangajian hakikatna mah jalmi nu hadir ka pangajian eta jalma nu beunghar segala aya atuh ti mimiti catatan hutang kita nepi ka hayang nyandung aya kita rasa bener badan insyaallah lamun urang betul ngaji mah insyaallah lamun betul ngaji mah hirupna teh bakal manfaat waktuna teh karasa nikmat balik ngaji mawa berkah beda jeung jelema nu tara daek ngaji otakna bakal pakusut bibirna bakal samutut unggal poe beuki hilap ka Gusti Allah gitu amal soleh teh seueur di antarana mah tuh nya sing kompak atuh rek kaos rek
ngaji pek. Cek Imam Ghazali lamun 3 poe teu kararaban ku ngaos geus hate teh. Geus lamun geus geus kudu beli bakal pae. Jadi 3 poe sakali itu kudu ngaji ieu. Kalau lebih halus mah papai di urang teh itu sebenarnya RW itu Seneman, Salasaan, Reboan, Kemisan. Lain Bang Emok ieu. Aya Bang Emok di dia. Gitu. Wah, malah ngabas Bang Emok yang di situ di orang deui. Teh biasana nu ngakojoan Bang Emok teh Bu Ustad dah di ditu mah. Dirancai ke kuetah. Benang deui wae. Semoga kita semua berkumpul di sini semoga mendapat barokah dari Allah. Bagi teteh diriungan Bang Emok. Ya Allah ya. Ngan sakeding we abdi mah. Ayeuna kieu motor halus, anyar kene, balik di dealer. Ai parab datang bensin, ya. Pan bensin geus super Pak. Hiji aya Pertalite, 2 aya Pertamax, 3 aya Shell, nya macam-macam. Kan beda bensin beda taragana teh. Panggihan tanjakan tepan belenyong ada bensin halus jeung motor halus asupan kurang tuh bajigur panggil tanjakan naik moal ganti ku ciki naik moal gitu geus sidik ribat teh najis mata ketika yang harupan tanjakan teh yang harupan masalah asapa urangna nu boga masalah teh tapi ka ditu yang salah itu aja dah jadi pusing asa kitu sa asa tarang aku tong nyanting ya pemajikan tidak gitu duit mana sok jawab mau jujur mending salaki balik teu mawa duit mending salaki teu balik tapi duit nepi jawab dua nana itu mah dua nana aja aya salaki ari eueuh duit pada anger we memangna cukup ku cinta gitu aya mending salaki balik teu mawa duit atawa duit mah nepi ngan salaki teu balik mending mana mending duit tatongnya deui ka we teh ribut sarua we ge tong nyanting ke salaki teh kecan buku di luar mah enggak malu tong nyanting ibu tapi dah kitu jeung awewe da awewe bukan lalakon atuh sok enak di daleumeuan aya Bapak Jari da eueuh aya ibu Jari udah hidup ibu hidup hanapeun tuur naon disebutna hanapeun tuur naon disebutna titis ku ibi lima bukan mantis dah henteu bener sok ieu di dieu tah naon disebutna ieu tuh punuk nya awewe bukan lalakon oh ayeuna ieu di dieu Nusantara disebut Ibu Pertiwi teu Bapak Pertiwi letak ibu-ibu mah jeung ngabejaan mau komentarkan jomblo ieu dengekeun awewe teh ieu teh pang solehah sampai sapenting teh kurang 20.000 kata kabayang lamun keur duit 20.000 kata mata lamun karek udah tong baruani ngadeukeutan awewe bahaya sia jadi ceramahan abdi make sorban kieu gagah di dieu Allahu Akbar takbir waya aing di dieu mendatang ka imam macak-cak mau di luar mah keur ceramah datang ka imam mengucing ulah macam-macam ada mending kada susi daripada eueuhnya jadi tengenak di mana ibu-ibu teh capek isuk ngurus budak kita lamun penting ibu-ibu mah ayeuna ngepel sasapu rumah wadah teh bisa bareng ibu-ibu mah asli bari nyusuan teh pan bari nyangu bari masak bari nyusu da TV dioperkeun mah kadang atuh ibu-ibu
sinetronnya tertinggal. Urang bapak-bapak kita ngasuh we sajam dari sasa kiamat atuh juga. Dan tak hidup ibu-ibu hidup. Macam-macam ke ibu-ibu. Mata ayeuna mah geus kudunya ieu ibu-ibu. Ada urang mah naon atuh ganjaran beak ibu-ibu. Sok urang mau bisa sholat lamun baju teu dipake seukeut ku ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Dan kudunya ibu-ibu teh buka motor ganti atas nama ibu. Buka tanah ganti atas nama ibu. Buka ibah ganti atas nama ibu. Itu budak. Tak eta di akhirat urang mah bebas. Gusti da mah teh kaduna naon da kage bojok. Sabalikna ibu oge ulah nyanteuing ke salaki teh can buku ieu, can buku tok teuing dikumpul-kumpul, belaan nahan lapar. Belaan urang teh ngiluan arisan sabulan 4, sabulan 6, belaan dahar mah jeung purupuk we, jeung purupuk. Aya pangalikeun ieu emas nepikeun ka sasalaman jeung batu ge klencreng. Istri bed meunina ih emas teh ieu engke teh loba teh gelang teh tina dicincin jeung kokoro urang paeh mah pake kawin deui tak usah. Batak tongnya teuing anu kasalaki can buku urang paeh mah kita pangheulakeun anu ngangkat teh kieu saha kasalaki atuh. Tuluy teh geus diangkat kitu tuna panihana geus kitu tepan adan sareng adan teh can buku bae salaki teh adan mah mending pede salaki. Dan di adanan tuluy di naon teh di pulasara kitu lah tutup pae ku naon teh ku papan beda kuku roti atuh ya ku papan. Geus beres ku papan tuluy diurug ku naon teh ku taneuh san pangeunan ngajejek salaki ya banyak dia teh malih di kamari itu. Badak balik deui sing tol amal soleh sing tol amal soleh lamun hayang bunga tidunya nepi ka akhirat sing rajin amal soleh. Dibejakeun ku Badul Arifin salah satu asya tufar rijul khusus 3 rupa perkara nu matak ngilangkeun kariweuh karudeg karungsing kapusing. Hiji zikrullah naon cenah zikrullah kudu dikir ka Gusti Allah. Tah ari dikir rupa-rupa kan urang nyaho hiji subhanallah dua alhamdulillah tilu Allahu akbar opat la ilaha illallah la ilaha illallah. Terserah gayana mah rek dilakukeun pe la ilaha illallah pe aya nu kitu aya nu la ilaha illallah la ilaha illallah aya nu magancangan pe eta asalnya we ilmuna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah pan kade ulah diganti dor ulah lillah ya ngan lamun dikir gitu aya deui ilmuna ilmu tarikh teh keun heula anda eta mah bahasan bagian ajengan dan yung itu tuh pausan aja itu abi mah ngagongan aya unggul lah tuluy mana deui la ilaha illallah teh mana deui coba astagfirullah tuluy mana deui hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula mana deui la ilaha illallahul malikul muhammadur rasulullah shadiqul ucapan-ucapan nu ngandung kana muji ka Gusti Allah. Geus muji ngaji geus itu mah. Kita eta teh amal soleh kan amanah kudu ilmiah, amanah kudu puguh dalilna, kudu puguh ilmuna, jadi kudu daek ngaji. Sabalikna ngaji ge teu diamalkeun mah lir ibarat tatangkalan eueuh buahan. Naon tangkal eueuh buahan? Caringin, ari caringin loba naon? Sayang jurig di ditu teh kitu lih. Mata kudet we kajian teh teuing ngaos wae ari tara diamalkeun mah kitu. Ngaji mati mimiti senenan di kamingguan tara tinggalun ngantara di bigawe kitu we rudet jeung rudet. Penting yang buru-buru berang yang buru-buru penting digolerkeun salah ditampukeun salah diulinkeun salah
Itu coba duit yang buru-buru boga duit ke saya duit liur deui pake naon eta pake naon ieu teh nya anggesna ieu mah teu kopeng viral di udang pesen angkot gitu ayeuna cenah rame masih itu di ditu cenah masih naon teh karana teh tuh kosong dor ngabring bari itu datang hari itu teh lain salat kalah ka selfie tuh lain ulah gitu nah liur sautik dar healing balik jadi urang mah kudu boga ilmu dikir ge aya ilmu na mata alhamdulillah tahadisan bini mah abdi ge baheula membelikan jujur cegekan jeung kolot teu wawu jeung bapak teu wawu jeung indung teu wawu puasa tahun-tahun jarak tahun-tahun hayang ngalat duit hayang ngalat sabatang hese boro-boro ngarapan pamajikan. Ayo malah lah tapi ngawur adik-adik digarawe dua nana tapi bisa subsidi teh gimana liur abdi ge pikiran alhamdulillah ayo nya anu jeung dulur ge akrab asli na inti nama urang mah amalkeun ilmu nya amalkeun di mana mimiti daek di mimiti wabuh abdi naon disebut ngaranna toriko langsung toriko ai toriko sasaranana rukun iman kadituna nujuna kana tasawuf kana ihsan da urang teh wajib teh tilu tah kan disebut teh tilu hiji Islam dua iman tilu ihsan hiji Islam dua iman tilu Islam teh karoserina bajuna iman teh jerohna nu di bajuanana ihsan teh rasana itu rukun Islam sabaraha hiji 5 rukun iman sabaraha hiji rukun ihsan sabaraha hiji loba-loba deui antah kudu wakaan nakad caro jadi urang nabi teh asa dipencerong ku Gusti atawa asa ningali ka Gusti Allah gitu jika kieu ari Gusti Allah di mana ayo jawab ngopi we hayo Cik, ari Masjid Asidik mana? Mana ieu teh tunjuk? Eta mah karpet. Ieu mah lampu. Ngerti teh? Can ngarti ya, berarti ngahulang dijam can ngarti. Cik, ari Allah di mana? Ari Allah mana? Tuh, dia Allah di dieu tah kade awan. Kudu boga ilmu teh kitu. Urang disebutkan secara welena bisa jadi mu'tazilah, lamun teu jadi mu'tazilah kadituna sabalikna jadi mujasimah. Tah matak ilmu tauhid wajib teh. Matak teangan guruna guru mursyid, guruna cenah mursyid. Jadi geus nepi kana rasa. Wujudina maqam khalaqatul lawadisi teh jeung rasana. Allah teh wujud, Allah teh aya. Karasa urang teh Allah teh aya. Pan urang musuh eno lagi teh leungit pan Allah teh nya. Kita Allah teh kidam, Allah teh qiyamun binafsi, Allah teh wahdaniyat. Eta sifat lumbakeun kana Asmaul Husna di antarana Ar-Razzaq, Gusti teh nu ngariz. Iya, moal bingung teuing, sok mulai teh dinya mah sagala ting dicurhatkeun moal. Sautak sautik curhatkeun dina Facebook, Instagram, WA gitu. Moal gitu aya curhatna ka Gusti Allah kang apuntingnya ribu dam zikir. Tupar rijul khusus saut ulama nu mata ngaleungitkeun karungsing teh di antarana zikir teh salawat ge sami zikir rek nu mana bae salawatna gitu rek nu dilakukeun juga tadi bae Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina rek anu abdi mah moal we nu pondok sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi gitu we urang lalaunan lo ya pada teh nya mah teh atuh budak teh ngaclek kalau lalaunan urang lalaunan zikirna di mana wae iraha wae nu leuwih alus la ilaha illallah abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah pangkatena jampe la ilaha illallah hijib naon eleh lewat la ilaha illallah lain cek abdi cek keterangan abdul dzikri dasarnya tanah malam dipanjangan mekieu supaya nonton salat jam dia langsung la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar karungkup kabeh la ilaha illallah jadi bisa ilah subhana illallah la akbar illallah la mahmudah illallah
Ngan urang ulah kikitua umumna subhanallah heula umumna alhamdulillah heula intina mah lamun teu nyaho ulah didieuna tuturkeun nu geus nyaho kitu karena jadi sing loba dikir sing loba dikir kita dikir teh macam-macam aya dikir hasanat teh kumaha dikir supaya alus we bungkul teu make ilmu teu make naon lumayan daripada nyanyi teu pupu baju versi baju astagfirullah boleh kasupan astagfirullah ada ngahaja leweh mah si atuh dikir teh pan kampung-kampung ada cara ngadenge beja cek ajengan cara lamun doa yang diijabah dikirna ngaduana keur bari leweh hese setting makan muruhan budak ongkenya lamun emak keur ngaduana emak nyangnya ge wa tutupkeun pantok selainnya jang cenah kitu begitu teh ngadehem langsung dicoplokkeun ka budak teh iya ampun nah yang diijabah teh nyaho malaikat ge da lain bodoh pinter nyaho aing ge tama leweh seteh lain kupeda inget kana dosa kupeda cokor ka pepet pantau matak dikir nabi kudu make ilmu teangan guru mursyid guru nu geus teu beuki dunya gitu ieu da jang narantenan mah jang minus saroleh ieu sakumaha senang lagi asa di WC ieu ibarat urang mayor tapi kudu di WC sanunah-nunah lagi jeung daging kudu dahar di jero WC matak jalma-jalma nu kareung geus ieu teh geus digana teh geus katingali we surga ge kitu itu beda saeutik jeung urang matak parantarana mah nu kitu ulem ge sesadikir nu kitu dahar sesadikir sesa ibadah ngobrol sesa ibadah tuang sesa ibadah kan urang mah lain tibalik ibadah sesa kabeh urang mah gitu ieu mah ngumpingkeun tuan guru wae tuan guru Zain Gani cenah sadinten sawengi ngan 2 jam ulemna teh mata pergi ka ayeuna nu ngahaula teh mungkin nama 2 jam sadinten sawengi jam we geus biasa mah urang mah sabaraha jam rata-rata 8 jam eta ge kaganggu mah ngarek kudu digodoan urang ayeuna kieu we lamun umur 60 tahun bagi 3 pan 24 jam bagi 3 8 jam sare 8 jam digawe tah 8 jam digawe teh encan kudu naon ngaranna teh ari digawe nambah teh naon disebutna teh tah can kudu ngalembur lamun ngalembur kudu 12 jam tuh kan geus potong deui angap 8 jam digawe 8 jam es 8 jam nu nyesa 8 jam 8 kali 3 belebuk dalam betul 8 kali 3 20 oh 4 berarti paling goreng ibadatnya kudu 8 jam sapoe tuh nya sedeket sholat hitung urang sampai sahabat sholat seberapa kali 5 anggap 5 menit nya sholat teh bari jeung ditarikan ke sinetron teh heeh 5 menit kali 5 sama dengan di setengah jam acan palai asup surga buah edan lamun ngandalkeun salat unggul Nabi Adam Nabi teh Rasul teh tos di surga diusir Nabi tos di surga diusir di surga teh dosa saeutik ari urang dosa sapopoe ibadah kurang palai lebat surga pan merentaran teh dicabak ku malaikat teh tersami gadas untung urang mah diwowokeun jeung Nahdlatul ulama jeung Jakman jeung naon jadi naon ulah karasa bener hirup teh kitu untuk abung kena urang sok ngaji nebikeun ka PPR teh tanggal utara ngaji tah Nahdlatul ulama teh hadinya da urang malain panitia surga ulah sok asa bener hirup teh ubul watan minal iman dulur sabaraya kabeh ge pandina Nahdlatul ulama mah aya kitu aya tatangga gitu aya hak tatanggaan aya hak dulur nya tetangga ongkohnya dulur ongkoh komo sa profesi mah komo sa majelis mah komo sa RT mah komo sa RW mah gitu lain ieu mah beda itu sekunut ieu tara kunut tapi ka goreng ongkoh caritana sunnah lebah mana nah Nabi minta goreng untuk sok pikir teu aya tak untung urang diwawuhkeun jeung
NU gitu kerjung Korea ngilu lagi teka bagi seragam apa gitu tangarah hadinya jadi orang teh nyaho henteu sakadar ngarasa bener hirup teh alhamdulillah ngomong ke mamun bisa mah sim wabuh jeung jatman kapung mah di jatman ge istri teh muslimat anu mah getos naonnya namina teh bukan mah kapung muslimat kan jadi rame gitu polemik. Jadi urang mah tujuanna na kasuk di NU teh lain hayang gagayaan, hayang ngabdi we ka Allah. Hayang ka babawa ku jelema-jelema nu memang ahli Quran, ahli hadis, ahli amal, pang-pang nama, ahli ngaji, hayang ka bawa we ku gerbongna kareta apina da ngandalkeun ibadah urang mah jiga kitu nu tadi teh ibadah teh sabaraha. Heuh teh setengah jam acan sedengkeun pangbutut-butut teh 8 jam cita di 24 jam bagi 3 8 jam hari urang sampai sabeting ibadah telepi 8 kalau mau digiekeun masih tatu asiatu bitul amal 6 rupa perkara mata ngarungkatkeun amal beres ngaji we di dieu umpamana ngaji di jam 8 ayeuna beres jam 12 sabaraha jam tah 1 2 3 4 jam urang ibadah poe ieu balik ti dieu teh diomongkeun tah usah nu bieu kudu goreng patut geus eak deui sia ganjaran teh mending diancam bae mah teh heula urang mah beres ngaji teh sok dipake ngomongkeun batur atuh beak deui lamun ibadah misalkeun sajam teh ngomongkeun batur 2 jam atuh min ka ditu teh nya leres teh ya sekali deui hayang bunga sing loba amal soleh amal teh jiga kumaha dibejaan ku ba'dul arifin salah satu asya tufarrijul khusus nu kahiji zikrullah nu para rubuh mah amal soleh teh loba zikir tuluy nu kadua liqa'u auliyai nepangan kakasih Gusti wali kepada para wali berarti hartina mah sing daek jara sing daek jara ring kitu ka wali songo ring ka pamijahan ring ka mall we gawe teh gitu masuk daerah masuk ngan kade ulah minta ka kuburan urang mah minta ka Gusti we gitu leus ke hate moal egois moal ngarasa bener sorangan dan ciri jelema egois mah kumaha bila mana aya sial nyalakeun batur bila mana sukses di aku ku sorangan nu kitu jelema yo masjid tinggal lihat lampuna menang saha eta teh menang saha matak nanya kitu nya oh ieu menang saha kartes deh aya salah nyalakeun batur teh dar warung urang teu payu nyalakeun ka warung kikireun nya teu nyawa urangna nu ngadanganana tara seuri tah kitu bisa jadi kartes deh jong nyalakeun batur boting barang urang mah putut tah kitu boting di urang mah mahal deui boting teknikna di urang mah goreng boting beureum mulek ieu na samarana meureun lotekna kurang beureunan kitu kurang goyangna meureun lamun jalma getol dikir mah getol jarah mereka wali ngetos bentang alam mereka wali nu masih jumeneng mursid teh di antarana bakal kabagian leuleus hate teh moal nyalakeun batur tiap kali aya masalah teh kartos teh jadi langsung ka ditu nanti evaluasi diri kunaon aing boga anak teh meni bantang teuing moal nepikeun ka silih salahkeun turunan sia gitu teh dan turunan urang mah nu kitu bapak sing sumpah bapak eueuh turunan abdi mah moal nepikeun ka kitu bawa ki sia kitu nama tuh nu geus maot di babawa turunan teh silih salahkeun moal mah kitu bakal teh silih naon sakuyunan bakal teh ngaji ge saling kitu sok bagian mamah we ayeuna mah ngaos teh bapak teh capek bapak terus didamu di ditu aya bagian mamah we aya kuburukan panggilnya daerah deh daripada duit kan bajung capek pernah itu geus nyamuk geus ngasuh kan sesuatu ge dua kan dia hiji cenah di tukang laplok mama aya bari jeung eleh deet dituluy di papagahan ka budak teh sok tutur ganjang cenah ikros teh apa ayeuna ikros teh baheula mangejak moal nyaho budak ayeuna mangejak beja barba BJRB Facebook babi bu kan gitu papagahan budak teh beja barba budak teh
Pejabat berapa? Si Jesse, ya nyebar ya, Bapak siang. Kita jadi uihan deui, hayang leungit, hayang rontok, hayang rungkan karudek karungsing hiji sing loba dikir tanyakeun ka ahli dikir pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun henteu pas alu ahla ilmi henteu. Da urang maliur nya aya masalah rudek dengan orang pintar. Kita padahal di orang ukuran ge neangan orang pintar. Tanyakan kepada ahli dikir. Kita ahli dikir madangeunna itu nanaon ge mulisik saeutik dikir Allah. Ditajong Allah. Itu rogos astagfirullah. Kan urang lain ditajong saeutik kancing coplok. Gitu. Kita lain amok saeutik nepi ka kebun binatang bawa kabeh. Gitu. Nya era manten ngaji teh ieu mah. Singgaton dikir singgaton. Dikir nu kadua singgaton jarah. Dan jarah teh silaturahmi ka para kakasih-kakasihna Allah ka jami-jami nu saroleh. Ieu sabab jami-jami nu saroleh mah bersih hatena teh ieu. Can urang ngobrol oge tepang jeung jelema nu bersih hatena mah kaburu poho deui urang teh ngomong naon kaburu leungit ka sakieu teh tepang jeung nu soleh mah name tepang teh geus asa nya sampai kitu. Beda jeung jelema anu loba dosa karek nempong ge geus aya ngajauhan moal balik curhat ieu segala kira curhat. Leres teu percaya geunteng geus sok urang lamun geunteng kumaha lamun cek urang teh rudet ieu mah rudet berarti ad-dhahir mirqatul batin luar teh eunteuh tina jerokna lamun jerokna rungsing kana beungeutna ge rungsing sedeukeun sentral ieu mah disebut bageut tadi disebut kasep disebut wibawaan naonana sukuna beungeutna tetap lamun yang boga pamajikan geulis modalan make pelemah dan kitu da beungeutkeun we lebah beuheung ka ditu mah rek belang teh. Ya Allah ya Rabb. Kupinggan sekali deui hiji loba dikir lo dua loba jarah nu katilu istima kalamil hukama loba ngaregepkeun cariosan atawa papagah jami-jami soleh. Berarti judul nama loba ngaos loba ngaji kitu taetan hese. Abang kira-kira geus aya nyebut usah nepi kampung deui ngaji. Abang kira-kira geus boga pasantren nepi kampung deui ngaji. Abang kira-kira geus boga barudak ayeuna mah sok barudak nepi ka euleun ngaji. Padahal mah ngaji mah wajib satungtung can panggih jeung liang lahat maot teh pingaraneunna wajib sadaya ngaji. Ceramah gampang, abdi ge tadi can kukuh diomongan engke ngomongan, aku mah ngokek rek make heuh, henteu kacida we da kitu ka dieu make bensin. Awe ka dieu mah bisa dieu teh pitulung Allah Pak nya. Aya suster ngesot mah. Oh, pitulung Allah. Tadi mah Allah diomongan teh akhirnya kabahas naon? Oh, ieu. Malah lebih ka nyombot heula ge ka ditu ka ditutur-tutur kan ku ibu-ibu bade ka zaman cenah tadi. Dan nyomanya cari inspirasi ya. Jadi sing loba deukeut jeung jami-jami soleh kumaha wungkul abdi we abdi teh harita ditawaran ku ajengan setempat kudu ngiring kudu icik dipung dina NU abdi tara boro-boro organisasi di baheula we gaul ge geus tara abdi mau tahu-tahu namanya pernah deui jeung pamusan aja hari abdi nu ngararok abdi bab pikir di Karawang abdi kayak heula cak abdi kitu kayak abdi wawartos heula da dieu ge kitu kan sawareh adab murid ka guru teh kudu menyerahkan segala sesuatu teh ka guru ulah main keputusan sorangan itu tak kudu make adab man la adab lahu la ilma lahu lamun urang teu make adab urang moal boga eta inti mah empat kudu boga adab kitu jeung kolot kudu adab jeung guru kudu adab guru mah weureun lah mah nepi ka di mana ge saha eta kilas guru abdi nuju SD bangkar barah da meureun kitu moal barokah hirup guru nepi ka di mana-mana guru urut nah pamajikan aya urutna saha eta aku la sang mantan guru
Jol teh abdi ka ditu maksad bade wawartos. Tapi ditulis tokoh, ditawaran mah di LBM, ditawaran teh bakso masail, terus ditawaran teh di Jakman, hiji deui teh di LDNU. Di mana-mana we asal ulah payun teuing gitu. Ngan abdi bade wawartos heula, barang jol teh can nyarios abdi. Ujung-ujung cek guru teh kan bae cenah rek asup NU ge asal ulah ngaraduit di NU bae cenah. Ai rek ibadah ka Gusti Allah make kendaraan NU mah pek wae datang can nyarios. Apal kan dulu padahal tadi nyepeng HP eta urang bungahna pertanyaan loba geus kitu di jelema-jelema bersih teh biasa bersih aya noda seutik ge katempo gitu tetap dituluykeun alhamdulillah kan abdi di desa LDNU di kecamatan LDNU bagian dakwah terang dakwah nyarekan batur model kieu kata kami mah dina KTP teh titik 2 pekerjaan nyarekan batur. Lamun di kabupaten tapi bagian Jakman Jamiah Ahli Thariqah Muktabaroh An-Nahdiyah. Nah eta teh golongan jamaah anu ngabahas ahli thariqah, lembaga mengatur ahli thariqah. Apa itu thariqah? Anu sasarana teh rukun iman teh tadi ngarah tauhidna teu pasingsal, mulai mengaku nabi segala rupa moal, anu dikira macam-macam teh geunya. So di dinya lamun di Jakman mah 45 thariqah. Nah diurus teh. Jadi nabi eta ka Kangjeng Rasul kaditu lain asal-asalan miripna teh lain dicontohan ku Kangjeng. Lamun Jakman jadi Jakman jeung NU teh lain ibarat gula jeung gamis. Gitu kan urang ngadenge NU keur ayeuna. Padahal Jakman anggotana teh sampai ka 35 negara. Lamun NU mah 20 negara. Kamari aya multak supi internasional kamari. Tah pengarsan masumpi kaditu da katingali itu dina TV teh. Itu beri mawa mangkok teh geuning sisi lah. Abdi mah henteu da kalarasan bentrok wakosna. Meh samiwa. Jadi seueur wargi abdi teh unggal wengi puputeran. Kedah nama kamari lagi ka Rajasari. Tah malam Sabtu teh abdi di Cicadas kulantaran abdi ngabelaan ka dieu dan di Rajasari teh abdi teh tah siang teh di Cigending. Cigending tuluy kudu ka Rajasari ibu-ibu ngalalobat jadi itu mah teu ngaji denge ngalalobat tuh disuruh topek kita ngalalobat tapi dipaksakeun ka jeung di kota oge janda paning ngalalobat ieu balikeun deui ka zaman baheula sebetulna kieu mah lain ngaji mah puguh kitabna ieu mah ngadengekeun ngaji tau loba ngacaprukna loba heureuyna nu puguhna mah puguh kitabna puguh nyoretna di Rajasari asar ibu-ibu peutingna kisah bapak-bapak karek-karek jam 1 jam 2 abdi teh awak geus riget mentak itu diliburkeun ngabelaan di dieu ibu-ibu yang ada di sini. Alhamdulillah mentak sing ngarti ka aing teh. Apunten. Astagfirullahaladzim. Salatun bisalamil mubini binuqatin ta'ini ya Rabbi. Salatun bisalamil mubini binuqatin ya Rabbi.
hayang bunga di dunia tapi ke akhirat ulah poho amal soleh. Naon amal soleh teh pagawean nu dipikaresep ku Gusti diwalar ku jalmi-jalmi ahli arifin ahli marifat ka Gusti Allah. Salah satu tupar rijul khusus di rupa perkara nu mantak ngilangkeun garibur karungsing di dunia tapi ke akhirat. Hiji getol dikir make ilmu kan kudu puguh sanada segala pake itu ini mental wae kudu puguh. Dua naon cenah getol jarak. Tilu kudu getol ngaos wabil khusus ngaos teh ka jalmi-jalmi anu urusanana maresihan hate ngarah teu egois dari itu teh ngarah bisa adab da inti parifatullah maka itu teh adab dari itu teh syariat hakikat parifat makrifat. Ya boro-boro kabatur ka indung oge ka indung tetep indung ka mitoha oge tetep mitoha. Moal aya caritana urang ceuk batur direktur ye aduh harupan jeung indung mah dituna heula direktur nate ayeuna mah jadi anak. Cek batur disebut pangarsa, cek batur disebut ustad. Aduh harapan jeung kolot mah anger. Urang teh maca diri urang teh anak. Aing ngaran ku kolot ditu eta dicarekan diomongan cicing kitu. Geus nepi ka dinya. Can urang mah jong aya sora dingkang-dingkang batuk mitoha buru-buru neng koci patok koci moal balik mah nyar-nyar kirong kaseun ieu. Ya. Dina seri nama rumah sakit TKP palingan duit eueuh wae eta teh geus nabrak kana aturan Gusti. Ya kajen sakumaha pinter ari nabrak aturan Gusti. Urang kudu adab ka kolot terang maling kundang heula eta teh lain dongeng ya kukutuk engkau menjadi batu leuheung jadi batu kumaha mun urang dikutuk jadi tahu rek masuk sakulah macam-macam ka kolot mah nepi ka iraha-iraha oge kolot ka mitoha nepi ka iraha-iraha oge mitoha tongsok nyerakeun umat Islam jeung mitoha wae jeung kolot kudu akur kudu adab ka guru kudu adab jeung barayake jeung tatangga kudu akur tuh jam 12 tiada minta tuh 5 menit deui tuh hanya mah mending moal miape jadi lamun hayang hirup bungah di antara sakali deui urang kudu adab ka guru kudu adab ka kolot hiji deui lah lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kudu daekin pak kudu daek soda ulah keket bengkene buntut kasirah udah ade kajun sakumaha getol dikir kajun sakumaha getol sholawatan tara sodakoh mah dibeureut lawang rezeki teh sek boga balong dinyarakeun balauk segala rupa dipelakeun ku urang teh sholawatan mah dikiran mah jarah mah istighfar mah baca Quran mah dan sebagainya ya lauk emas kamakang nila segala rupa dipelakeun ku urang teh di dinya teh tapi balongna teh teu make pembuangan teu make kamalir hayoh we ngalak cai di batur ai balong teh urangna teu make pembuangan kumaha jadina naon bae jong bae nu paling buku modal teu modal oge kumaha jadina caina teh bakal jadi hejo loba rungi, loba sampah, loba naon dautan bae. Jadi boro-boro nalahan nu bogoh mah rezeki nu aya ge kalah ka eueuh. Sekali deui contoh. Minum. Geus sampe tuh boro-boro kan. Urang minum we hayo. Kacai henteu kumaha jadina? Tong nurutan yo. Urang minum we hayo pipis henteu kumaha jadina kemung tuh beunghang urang tuang we hayo sangu baso dipikeun teu kumaha jadina heuh kitu urang we boga harta kara sedekah mah bakal jadi penyakit di henteu-henteu oge mending urang nu sadar sedekah ngaluarkeun mending dipaksa ku Gusti sok pikir mana kudu sadar lamun urang teu sadar kapalingan mah karugian mah gering mah nepikeun ka sabudak sakedik kedah sedekah ka dokter leres
tak gitu. Jadi lamun hayang bunga mah yuk urang tuturkeun tapak lacak para ulama nu di urang we lah nu puguh sanadna, nu puguh cinta negarana, puguh kitabna, puguh badarasi hatena, puguh tawadukna, nu darek ngarumput buni di nu caang nu kitu tuturkeun mah dina lah keun bae teu di kieuan oge lah keun bae popeahna beureum meri dendek sabelah keun mah keun bae jangon carang sawarehe keun bae nu penting puguh guruna kadituna puguh sanadna dugi ka Kangjeng Rasulullah kana kitu nu penting nama urang jadi nambah beuki bersih hate beuki daek adab ka kolot ka guru ka baraya ka sasama sakitu insyaallah begitu nu disebut amal soleh. Moga-moga urang sadaya sing jadi ahli amal. Gitu, itu cukup ku amin, kudu paksakeun cek dikeun cenah hiji gentot dikira dua jarah nu katilu neol nu katilu tah kade kudu getol ngaos kudu daek ngaos sakitu nu kapihatur da sagedeung deui ada daripada abdi dicarekan mending ditutupan. Qul masaba wa dama qadar wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.